Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, wilujeng patepang deui sareng sim kuring nyaeta Alvara dina warta Sunda anu bade disampaikan ku sim abdi. Dina awal tahun 2024, aya 172 kasus demam berdarah dengue atau DBD kacatet di Kabupaten Pandeglang, Jawa Barat. Hal ieu jadi perhatian khusus ka Dinas Kesehatan Pandeglang lantaran ngaronjatna kasus demam berdarah dina ngan 20 poe. Pasien DBD di Kabupaten Pandeglang lobana umur produktif kalawanan rentang umur 15 nepi ka 48 tahun. Sangkan minimalkeun wabah penyakit anu ditularkeun ku reungit Aedes aegypti, masyarakat diimbau pikeun disiplin ngajaga kebersihan lingkungan imah ku cara ngalaksanakeun 4M. Nyaeta ngocorkeun bak mandi jeung waduk secara rutin, nutup waduk, daur ulang barang bekas jeung ngawaskeun jentik reungit. Warta saterusna ti SMA Darul Hikam Bandung nu ngeureah murid-murid alasan bau haseum tina karpet nu dipake pikeun salat. Bau tak enak ngalempahkeun aula sekolah menengah SMA Darul Hikam Bandung. Lantaran rohobokan atap mengakibatkeun adana genangan air. Tim teknisi tiasa ngarumpak masalah ieu. Kepala sekolah mimiti pangarti tina sadaya pihak sareng merenjan pihak ngadekeun langkah-langkah pencegahan pikeun ngabogonaan anu acan teu kahuluyuk dina mastenar. Sakitu warta poe ieu anu abdi sampaikeun, abdi Alvara pamit undur diri.